Korbanan biji ti tukang kuli, mugi-mugi nu karulina sing dibarokahkeun ku Allah. Upami ieu pengorbanan biji ti nu boga hutang. Mugi-mugi di mana rengse ieu acara hutang nasi kabalayar. Nupang tarikna amin berarti hutangna nupang badagna. Upami ieu pengorbanan biji ti tukang dagang, mugi-mugi nu dagang sing payu. Upami ieu pengorbanan biji ti pelaku bisnis, mugi-mugi nu bisnisna sing dilancarkeun ku Allah. Upami ieu pengorbanan biji ti budak mora nu teu laku-laku, mugi-mugi di mana rengse ieu acara sing pararayu. Amin ya robbal. Nupang tarikna amin berarti budak mora nu jara romlo. Ibu-ibu, bapak-bapak, nini-nini, aki-aki, parawan, bujang, duda, janda, ayah duda, duren sawit, duda keren sarang duit, layana jahe surade, janda herang susu narana gede. Ayah di dia ayah kuring kamari mesen duren, wah cina duren, gini ayah di dia, tapi duren sawit. Apal duren sawit teh? Duda keren sarang layana jahe surade, janda herang susuna rada. Amin ya robbal. Ibu dan bapak, kita berharap pada malam hari ini bukan dikumpulkan di tempat ini saja, akan tetapi kelak di kemudian hari mudah-mudahan kita dikumpulkan di bawah benderanya Rasulullah untuk bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu. Bapak-bapak hoyong ke surga, ibu-ibu palai ke surga. Rumukeun Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah berkata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi, wa man kana fi talabil maksiat kanatin naru fi talabi. Barang siapa yang hari ini ia sedang mencari ilmu, maka sesungguhnya ia sedang mencari surga. Dan barang siapa yang hari ini ia sedang bermaksiat, maka sesungguhnya ia sedang mencari neraka. Ibu-ibu jeung bapak-bapak nuku Allah dipasihan anugerah akal sehat. Ketika pi orang milih antara surga jeung neraka, milih mana orang ceku? Cosing tarik. Yang mau balik rada torek. Ibu jeung bapak milih surga milih neraka. Baru celekung teh aya urang cengkuk. Wios ajengan abdi mah dek milih neraka we. Ya ibu-ibu cager teu, sehat teu, berarti ya ibu-ibu teh gering. Ibu-ibu jeung bapak-bapak nuku Allah dipasihan anugerah akal sehat. Orang milih antara madu jeung racun, milih mana ibu? Milih madu milih racun? Insya Allah bakal milih. Baru cek Bu RT teh Pak Ustad abdi mah dek milih racun we. Ieu Bu RT cager teu, gering teu. Berarti yakin ibu RT lamun milih racun mah teu pati cak. Sakali di kuring dek naros milih surga milih neraka, milih madu milih racun. Keur ibu-ibu mending di madu mending di racun. Cek ibu-ibu daripada di madu yang sekalian racun. Ongko hoyong lebet kasur. Ibu ayah jalmi nuku Allah dek dilepetkan ke surga tanpa dihisab terlalu korektif. Bahkan ayah jalmi nuku Allah dilepetkan ke surga tanpa dihisab. Bapak-bapak hoyong apa? Hoyong apa ente? Ayah jalmi nuku Allah dilebetkan ke surga dihisab tanpa tidak terlalu korektif, bahkan teu dihisab. Saha jalmina? Ibu-ibu urang cengkuk nurido dipangyandungkeun ku salakina. Hoyong ka surga hoyong, daek dipangyandungkeun. Ka surga hayang di Bandung umum
jalan paling enteng tuh teh. Ari madu teh aya dua, ibu-ibu jeung bapak-bapak. Hiji madu asli, dua madu palsu. Palai kukuring mun diuningakeun. Ibu jeung bapak madu teh aya nu asli, aya nu madu asli, lebetkeun kana botol, tutup sing pageuh, kocok botolna. Mun dibuka botolna ngegas ka luhur, berarti eta madu asli. Sabab madu geus dicampur mah moal ngegas. Dua, tumpahkeun eta madu. Upami kaluarna eta madu lin ibarat cai dina daun talus, berarti eta madu teh asli. Da madu asli mah moal amara raya. Tilu, tuangkeun. Lamun eta madu dituangkeun teu digemrong sireum, berarti madu sabab madu palsu mah pasti bakal digemrong sih. Nomor kaopat, mun ieu madu asli canak ku bapak ka bumi, mun inung budak kamu berarti ieu madu asli. Cek ibu-ibu sugan teh bener hanas didengarkeun. Nggak setengah jam itu. 2 jam setengah euy. Nah, make pipiluan poporongos. Kumaha kuring dina panggung mah. Kuring bukan ngawak-wak oge. Kok mau ngaji geus beuting ieu mah ka mana yang ngecaprakna nu penting dibayar. Ibu bapak hadirin yang berbahagia. Kelahiran Rasul merupakan satu peristiwa yang sangat eksklusif, satu sejarah yang sangat luar biasa, kejadian istimewa yang terjadi di belahan bumi, peristiwa yang dipilih oleh Allah dari ribuan nabi pilihan. Kemuliaan dan kebesaran Rasulullah diakui di mana-mana, dari mulai semenanjung Arabia yang merupakan lahirnya peradaban Islam sampai masuk Selat Eropa, Selat Afrika, Selat Asia, Asia Pasifik, Asia Tenggara, sampai masuk ke Maladewa, India, Pakistan, Brunei Darussalam, sampai masuk ke Indonesia, sampai pada malam hari ini masuk ke Kampung Cengkuk, di mana saat ini adalah milad Nabi yang ke-1444. Bu, kemuliaan dan kebesaran Nabi begitu diakui di mana-mana, di seluruh pelosok negeri. La yu'ti fadlaka nasyirun au katibun wala syu'ara'u ya gauthan nada. Tak seorang pun punjangga dan bertua, penulis nan piawai, ahli pidato nan ulung, sastrawan dan cemerlang, mampu mengungkapkan keutamaan seorang diri Rasulullah. Ya a'azza jawahiril uqud wa khulasata iksiri sirril wujud, manihuka qasirun walau jaa bibadlil majhud. Allahumma salli wa sallim wa wasifuka ajizun an asri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al-kaunu isyaratu wa antal maqsud, ya asrafa man nalal maqamal mahmud, wa ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula laka syuhud. Allahumma salli wa sallim. Naon cenah teh? Rukukan dia, ibu-ibu nu garulis, bapak-bapak nu garantang. Ya a'azza jawahiril uqud, wahai orang termulia, laksana untaian mutiara dan emas murni dari rahasia yang ada. Madihuka qasirun walau jaa bibadil majhud, seorang yang memujimu sangat berkekurangan. Walau jaa bibadil majhud,
walaupun ia mencurahkan segala kekuatannya. Wawasifuka ajijun, dan orang yang mensifatimu tak mampu, tak berdaya untuk melukiskan apa yang ada di dalam dirimu tentang kemuliaan dan kemurahanmu. Al-kaunu isyaratu wa antal maksud, alam semesta berisyarat, engkaulah yang dituju, engkaulah yang dimaksud. Ya asrafa man nanal maksud, wahai orang termulia, orang yang mendapat kedudukan terpuji. Wajahat rusulun min qablika lakinnahum, rusul-rusul telah datang sebelummu, tetapi rusul ini semua bersaksi atas kemuliaan dan ketinggian derajatmu di sisi Allah Subhanahu. Jadi ibu dan bapak perlu mengetahui bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling agung dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Bu, ibu taroreknya meni eueuh nu nemalan kuring jiga tebukan dulur dicengkuk we. Bu, begitu. Ai nemalan mah ibu teh rilis, itu nemalan malah garorek patut. Ibu kuring boga buku kena itu ditaros oge. Ieu buku teh judulna The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Apa? Upami dihartoskeun ku bahasa cengkuk 100 tokoh yang dianggap paling berpengaruh dan bersejarah di muka bumi. Ieu buku dikarang ku seorang Dr. Michael Hart. Urangna urang Amerika. Apal ibu Amerika? Ieu ti jalan cengkuk ka handap terus ka itu ke mengkol ka kanan. Lahir di New York City pada tanggal 27 April tahun 1932. Sang doktor mengarang buku yang sangat kontroversial. Agamana Yahudi. Mengarang buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Di mana di dalam buku tersebut dikumpulkan 100 tokoh yang dianggap berpengaruh di muka bumi. Dari mulai tokoh-tokoh Islam sampai tokoh di luar Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Protestan, Prosetan. Dari mulai tokoh Nabi Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Sulaiman, Daud, sampai kepada tokoh-tokoh di luar Islam sekelas Adam Smith, Karl Marx, Abraham Lincoln, James Watt, Thomas Alva Edison. Ketika semua tokoh yang dianggap besar dan berpengaruh di dunia kemudian disejajarkan dengan Nabi, dengan jujur seorang dokter menulis di dalam buku tersebut, "No there one ever people beside only Muhammad bin Abdullah." Artinya tidak ada manusia yang paling agung di bumi ini kecuali hanya Muhammad bin Abdullah. Kahartos naon cenah? Orang Yahudi mengakui Nabi teh adalah jalmi mulia. Orang Nasrani ge mengakui Nabi teh adalah jalmi nu paling agung. Piraku orang cengkuk teu mengakui. Laras. Ibu ironis na umat Islam zaman ayeuna walaupun Nabi ditutur di mana-mana, sang dokter bukan tanpa alasan menulis Nabi di ranking pertama ketika disejajarkan dengan tokoh besar di dunia. Pertama alasan sang dokter, ia menilai bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang tidak pernah terlibat kekotoran di zaman jahiliyah. Kedua, sang dokter menilai Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang sukses mampu membawa orang-orang Arab dari kegelapan kepada cahaya. Nabi Muhammad dianggap sukses mampu membawa bangsa Arab dari keterbelakangan kepada peradaban, dan namanya cemerlang di dunia. Kemudian yang ketiga, sang dokter menilai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang konsisten terhadap teologi Islam, baik itu moral, prinsipil, dan etik.
dan satu-satunya tokoh di dunia yang namanya hidup sampai akhir zaman, itulah baginda Nabi kita Muhammad. Sang doktor menilai banyak tokoh yang hidup di dunia jasanya besar, namanya besar, tetapi ketika tokoh itu meninggal maka kebesarannya redup dengan seiring wafatnya sang tokoh tersebut. Tetapi ketika berbicara kebesaran Nabi, Nabi tidak pernah redup atas wafatnya Nabi. Di usia Nabi hidup namanya besar, tatkala Nabi wafat tetap namanya besar, sampai masuk ke negeri cengkuk tetap Nabi adalah seorang manusia yang paling tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Ngan ironis ibu, seueur umat Islam nu teu apaleun ka Kangjeng Nabi, apaleun keneh kana kasus si Ferdi Sambo jeung si Putri Chandrawati jeung supirna si Kuat Ma'ruf. Si Kuat Ma'ruf main pacok jeung si Putri, sieun kanyahoan si Joshua di kambing hitam kan. Naudzubillahi min. Tapi karek serangkung 100 orang polisi dipariksa gara-gara si Sambo. Tungtung nama polisi bager jadi kabawa goreng patut. Kan eta dia bisa aya polisi ko si Sambo laporkeun ka Kapolri. Mun aya polisi ko si Sambo tinggal laporkeun ka Kapolri. Ulah dilaporkeun ka KUA. Namun ironis umat Islam, agamanya Islam tetapi tidak pernah tahu tentang kepentingan Islam. Laras Rasul berkata, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna." Orang Islam yang mengaku dirinya Islam, agamanya Islam, tetapi tidak pernah mementingkan Islaman itu sendiri, falaisa minna. Nabi berkata, itu bukan umatku. Kabudak mah ditah ngaji, indung namah nonton. Balikan nih. Meni kompak bangun heueuh. Kabudak mah ditah ngaji, indung namah nonton. Bapak nanya kitu deui kana rutinan teu beuki. Bener. Mun diajak pangaosan, alasan nyeri sampean, tecara kana hiburan, jauh ge kukuruyukan. Laksanakeun kewajiban, taat parentah pangeran, dara rukun pengajian, ramekeun peribadahan. Siap? Siap ngadukung pengawasan? Siap ngaramekeun peribadahan? Diajak ngaji sing nurut, ulah sok bari camerut, diharudu make simut, bari ngagaroan up gagap geblek ke orang cengkuk kana kanyut. Urang ge lalaki itu mati wani nyebut kanyut teh. Ke model gitu ya anak buah Abah Jaya. Ibu dan bapak, lalu apa kewajiban kita terhadap Nabi? Pertama, kita harus mengenal Nabi itu sendiri. Nabi mengenal kita, jangan kita tidak mengenal baginda Nabi kita Muhammad. Jumlah Nabi nuku Allah diutus ibu 124.000 Nabi. Seueur teu? Aya nu dicatat ku Allah dina Quran, aya nu dicatat. Dari jumlah 124.000 Nabi Allah ngangkat jadi utusan 313 Rasul.
Dari 313 rasul Nabi diangkat menjadi rasul pilihan 25. Nu 124.000 nabi wajib diketahui secara ijmal, secara garis global. Tetapi ketika berbicara 25 wajib secara tafsir. Ibu jeung bapak wajib kudu rinci apalna. Apal teu? Apal teu? Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Nabi Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Muhammad. La ilaha illallah. Maka sadayana Al-Malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul La ilaha illallah. Maka hayo baca awewe nu teu maca kuring didoakeun balik di dieu salakina kawin deui. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur wa kulluhum masumuna ka ismatil malaika wa fadalu alaihim wa ala jami'i khalqillah. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur aya anu sadiqul wa'dul amin, aya anu sadiqul wa'dil amin. Mugi-mugi sing calalengha amin ya rabbal. Dari 25 nabi kemudian dipilih oleh Allah nabi khusus, gelarnya disebut ashabus syara'i. Ada 6. Hiji Nabi Adam, 2 Nabi Nuh, 3 Nabi Ibrahim, 4 Nabi Musa, 5 Nabi Isa, 6 Nabi Yuna Muhammad. Regepkeun ieu sejarah. Ibu saalam dunia Nabi ashabus syara'i mung 6. Naon pengertian ashabus syara'i? Nabi nu ku Allah diberikan syariat tertentu. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Adam wajib tunduk dan patuh terhadap risalah Nabi Adam. Kemudian diikat dengan satu ikatan akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa adamu sofiyullah. Eta syahadat umat Nabi Adam. Nabi Adam wafat lungsur Nabi Nuh. Seluruh manusia nu hidup di zaman Nabi Nuh wajib tunduk jeung patuh atas risalah Nabi Nuh, diikat keikatan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa nuhu najiyullah. Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh teu aya lungsur Nabi Ibrahim. Seluruh umat tuh hidup di masa Nabi Ibrahim wajib tunduk dan patuh terhadap aturan Nabi Ibrahim, diikat dengan ikatan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa Ibrahimu khalilullah. Nabi Ibrahim teu aya lungsur Nabi Musa. Seluruh umat tuh hidup di zaman Nabi Musa wajib tunduk jeung patuh karena aturan Nabi Musa, diikat dengan ikatan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa Musa kalimullah. Nabi Musa teu aya lungsur Nabi Isa. Seluruh umat tuh hidup di zaman Nabi Isa wajib tunduk jeung patuh atas aturan Nabi Isa, diikat dengan ikatan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah.
Nabi Isa diangkat can pupus. Nabi Isa can pupus diangkat ku Allah. Ngan kade orang cukup aya parawan geus 40 tahun teu kawin-kawin, kunaon nyai teu kawin-kawin rek nungguan Nabi Isa. Moal turun di Cengkuk. Turunan di ditu. Di Betlehem. Di Arafah. Jadi 6 ashabus syara'i. Ibu apa teh? Nu genep teh. Tu geuning. Hiji Nabi Adam. Kedua Nabi Nuh, tilu Nabi Ibrahim, opat Nabi Mu, 5 kagenep Nabi Yuna Muhammad. Geuning palalinter di bejaan. Ibu simkuring kamari teh ngaos ka Cikidang. Abah ge uningaeun tah. Wih di Cikidang simkuring nelpon ka Abah. Abah rek amang kadinya, mangga cenah. Keneh teh ditaros ke bapak-bapak. Bagi luksur tina panggung ai gabruk teh aki-aki ceurik ka simkuring. Cek simkuring ieu kunaon aki-aki make ceurik. Husnudzon kuring ka aki-aki. Alhamdulillah ieu ngaos teu pika diceng-cerikan ku aki-aki cek hate simkuring. Berarti bahasa nu dibahas ku kuring teh nyerep ka aki. Teu esot ieu aki-aki ka simkuring nyengol beuki tarik. Naros ka simkuring teh ibu urang Cikidang teh. Ari ajengan di mana lingi? Di parung kuda cenah mah. Di mana ti parung kudana? Di bojong. Cek simkuring ya aki-aki teh menang titilisik ieu tatanyakeun teh. Ari kitu kunaon, Bah? Caket cenah sareng Abah Haji Ahmad Bogowi. Ku simkuring diemut ibu jeung bapak, teh aya nami Abah Haji Ahmad Bogowi kecuali pun Rama. Manawi telepat eta teh pun Rama. Beuki narikan miwirna. Ari kitu kunaon? Ai si horeng teh geuning saha ditelek-telek ku Abah tina panggung geuning ieu teh anakna. Ai sugan teh bahasa nyerep beungeut mirip jeung bapak. Simkuring ngaos ka Karawang, keneh teh ditaros ku bapak-bapak. Di Karawang teh Pak aya jalmi beunghar. Saking beungharna ti ka sagala aya. Motor balatak, mobil loba, imah gedong sigrong, pamajikan opat, tanggung-tanggung opat pamajikan lagi kenai lah dongeng iya mah. Ulah balatak bapak-bapak, eusina teh nu gurame, luk emas, nila, lele, sagala aya, bawaning ku sagala aya di jero kulah tepi ka meong aya, meong congkok aya, buaya aya, kadal aya, orai kadut aya. Ieu nu beunghar hiji mangsa ngayakeun sayembara. Cek nu beunghar sahasa nu bisa ngojay di ieu kulah tu hadiahna. Mun motor tinggal nyokot, mobil hek mangadeting pamajikan ge ku aing beunkeun hiji mah cenah. Da opat loba teuing. Deur ngayakeun sayembara kabeh tungtungna sadesa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nini aki-aki, parawan, bujang, duda kabeh kumpul miluan sayembara. Ieu nu boga sayembara panasaran saha nu gagah sabab di jero kulah apaleun nu boga kulah mah naon geusina lain hungkul laut meong aya lain kadut aya monyet aya kabeh aya oa aya segala rupa aya di dago-dago sadesa kumpul ibu-ibu jeung bapak-bapak nini aki-aki parawan bujang duda janda ai gajleng teh aki-aki ha cek nu boga sayembara ai sugan teh nu gagah teh budak ora geuning nu gajleng teh aki di dagoan kudu boga sayembara ieu aki-aki hayang naon tapi ka papaksa kieu geus kolot begitu hanyat ditanya kudu boga sayembara aki ari aki hayang naon hayang motor aki mah geus teu bisa ngawa ge motor mah hayang mobil atuh aki teu hayang mobil oge ari aki hayang naon atuh tika maksakeun kapan di jero kulah teh lain laung kumpul orai aya meong aya oa aya monyet aya kabeh aya aki aki mah teu hayang ari aki hayang naon tuh papaksa aing mah teu hayang motor teu hayang mobil teu hayang pamajikan duit kitu hayang hiji ka hayang aing hayang naon aki hayang nyaho saha nu ngajokrokeun aing ari sugan teh gagah padahal aya nu ngajong kos ibu-ibu urang Cengkuk uih teh dia ditanya kupun incu ari matos di mana tos ngaji urang mana nu ngajina urang parung kuda kumaha ngajina kaharti banget cirina kaharti bawa niku kaharti senal aing di kapahili
kita harus kenal terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Dari ashabus syara'i kemudian diutus dan diangkat kembali oleh Allah Rasul yang mempunyai predikat ulul azmi, Rasul nu ngagaduhan kesabaran nu penuh. Ayat 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 kategori ulul azmi kemudian Nabi mengangkat dan sekaligus menutup seluruh Nabi dan Rasul dengan baginda Nabi kita Muhammad. Jadi ibu Nabi teh pemimpin seluruh para Nabi jeung para Rasul. Kamuliaanna boro-boro di sekitar urang, di sekitar para Nabi jeung para Rasul oge jauh. Contoh kieu ibu, kuring dek naros ari Nabi Ibrahim di sepitana yuswa sabaraha tahun. Nabi Ibrahim di sepitanana yuswa 80 tahun. Ai Kangjeng Nabi ira di sepitanana. Begitu guru dak ka alam dunia, Nabi mah rengse tos kengeng nyepitan, luar biasa. Eta mun dibandingkeun jeung para Nabi Ibrahim garwa teh 2 ibu, hiji Siti Sarah, kedua Siti Hajar. Kunaon Nabi Ibrahim make ngawayuh ka Siti Hajar, Siti Sarah can hamil. Tetapi izin Allah beda. Begitu Nabi Ibrahim nikah ka Siti Hajar kusaha hoyong gaduh putra, sabab Siti Sarah can ngagaduhan putra. Rencana Ibrahim dengan rencana Allah lain. Begitu nikah ngawayuh ka Siti Hajar, Allah ngandisa wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin. Wahai Ibrahim, kami lain ngan saukur rek merek kabar gembira melalui Siti Hajar, tapi kami gerek merek kabar gembira melalui Siti Sarah. Muncul we bayi di Siti Sarah sangarana Ishak teh ngaranna Nabi Ishak alaihis. Muncul ti Nabi di Siti Hajar di ngaranna Nabi Ismail alaihis. Mung Allah titip pesan ka Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, mun anjeun boga anak di Siti Sarah kade ulah seuri, komo mun seserian." Kusabab sakitu cek Gusti Allah ku kaula dingerengaran Ishak. Ari Ishak teh dicanak tina lapan Yasak, artina seserian. Ketika Siti Sarah ngalahirkeun Ishak, pasti urang tanah Arab kabeh bakal seserian. Kunaon make seserian begitu Nabi Ishak dilahirkeun ku Siti Sarah? Sabab Siti Sarah saat ngalahirkeun Nabi Ishak yuswa 80 tahun. Mun urang cengkuk aya nini 80 tahun reuneuh. Seri mal Pak. Minimal lah dilarang seserian ge mesem-mesem meureun kenyom-kenyom mah aduh ieu nini iraha reuneuh. Teu cukup reuneuh di ngalahirkeun nini. Yuswa 80 tahun. Nabi Ibrahim di sepitana yuswa 80. Ketika berbicara kebesaran dan kemuliaan Nabi begitu gurudak lahir ke alam dunia tos kengeng nyepitan. Tareh Kangjeng Nabi medal anu urang kedah apal 12 dina tanggal bulan Ramadan. Dina tareh ahli Injil 20 bulan April tahun 500 taklil 70 hiji takdir. Ibu ari urang teh umat saha? Umat Kangjeng ari Nabi nyaheun ka urang henteu? Luar biasa. Ari urang cekuk nyaah ka Nabi henteu? Udunan sabaraha tadi muludan? Off the record rahasia PT cenah. Kade cek panitia teh assalamualaikum, assalamualaikum baru wasiat ka anakna. Ujang kasep ka dieu. Mun aya panitia isukan ngagedor pato bejakeun mah eueuh. Begitu datang teh panitia ngagedor urunyong teh anakna assalamualaikum, waalaikumsalam. Kasep ari mah jeung bapak aya tadi teh mah nyarios mun panitia aya ka dieu bejakeun eueuh. Da budak mah tara ngaboh, nu sok kabohong saha? Indung bapak Nabi teh luar biasa nyaheun ka urang ngan urang mah can tantu nyaah ka Kangjeng
Yuk Nabi orang kenal ku orang. Nabi dilahirkan teh dinten naon Ibu? Dinten Senin. Kapingna kaping 12. Sasina disebut Rabiul. Bertepatan sareng tahun Masehi Nabi dilahirkan teh kaping 20. Sasihna sasi Ab. Tahunna tahun 570. Tahun eta disebut ku ulama Amul Fil. Ari Amul Fil disebutna tahun ga. Nu jadi pertanyaan besar orang cekuk jeung simkuring kunaon eta tahun teu disebut tahun Manila. Pak kunaon ieu tahun teu disebut tahun Mei. Tahun monyet. Tapi saat Nabi lahir tahun teh disebut tahun gajah. Waleranana sabab Nabi lahir bertepatan jeung penyerangan tentara bergajah. Nu dipimpin ku Raja Abroha. Kunaon Raja Abroha Ibu make nyerang? Sabab Abroha teh ngadamel gereja terbesar di dunia, tepatna di Sonaa. Upami ayeuna mah Yaman, kampung kurma ieu negeri teh negeri Sabah, diratuan ku Ratu Bilqis. Bilqis adalah salah satu istrina Nabi Sulaiman alaihis. Sang raja membangun gereja terbesar dengan harapan bahwa suatu saat nanti tidak lagi ada orang yang berziarah ke tanah suci. Membuat balai pertemuan terbesar supaya presiden-presiden, perdana menteri, tokoh-tokoh besar dunia, tokoh-tokoh besar agama dapat berkumpul di Sonaa, tak lagi berziarah ke tanah suci, akan tetapi umat Islam dipaksa harus berziarah ke Sonaa. Maka dikirimkanlah pasukan, nu dicanak pasukan sanesa alit Ibu 60.000 pasukan berkuda. Ya pasukan khusus penghancur. Saat Abroha al-Asr ekspansi kebesaran kerajaannya, maka tatkala ada bangunan ingin dihancurkan, mawa pasukan ieu. Disepakati pasukan tentara berangkatlah pasukan dengan langsung dikomandani oleh seorang Raja Abroha al-Asr. Di bawah pasukannya 60.000. Begitu sampai ke lembah Muhasir. Apa lembah Muhasir? Tokoh cekuk lah itu. Ibu jeung bapak, lembah Muhasir teh satu lembah nu dihapit ku lembah Mina dan Muzdalifah. Apal Mina jeung Muzdalifah? Teu apal? Apal, kedah apal. Mina jeung Muzdalifah teh di Mekah. Insyaallah ke minggu hareup urang babarengan sararea umroh ka Mekah. Hoyong Ibu umroh? Hoyong. Sugan teh hoyong ngahulang teh. Begitu sampai ke lembah Muhasir, sang raja memerintahkan ketua-ketua komandan agar memberikan kabar penting terhadap tokoh-tokoh Mekah. Masuklah ke tokoh Mekah, memberikan kabar penting bahwa kedatangan sang raja dan pasukan akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Dan kenyataannya bukan hanya sekadar menyampaikan berita penting tersebut, tetapi seluruh kekayaan orang-orang Mekah dijarah oleh ketua-ketua komandan pimpinan Abroha. Tanpa terkecuali, termasuk 50 onta Abdul Muthalib. Ibu apal Abdul Muthalib sah? Eyangna Kangjeng. Begitu dongkap ternyata ontana teu aya. Abdul Muthalib naroskeun ka pembantuna, "Ka mana ieu onta?" Dicanak Gusti. Kusaha dicanakna? Ku tentara, lain ku polisi. Sanes Gusti. Abdul Muthalib naroskeun, "Saha ieu ngaranna nu nyanak?" "Sambo Gusti." "Apa si Sambo mah polisi?" "Sanes ieu mah sambona tentara Gusti." Abdul Muthalib teh gagah Ibu, ditakuti oleh orang-orang Makkah. Begitu ngarungu ontana dirampas ku tentara Abroha, berangkat ke lembah Muhasir. Begitu berangkat ke lembah Muhasir, penakik Abroha, Abroha, anjeun teh raja, anjeun teh punya kedudukan anu tinggi, keturunan darah biru, kunaon make daek ngarampas harta masyarakat teutik. Sang raja ngahuleung Pak. Ari sugan Abdul Muthalib terek mempermasalahkeun Ka'bah, geuning henteu. Poporongos teh pedah dek nyokot onta. Cek Abroha, Abdul Muthalib, perlu kauni ngaku anjeun bahwa kedatangan kaula teh lain semata-mata dek ngarampas onta anjeun, ngan ieu memancing ka anjeun. Kumaha tanggapan anjeun mun kami datang ka Ka'bah rek dihancurkeun itu Ka'bah? Kumaha ibu jeung bapak walaran Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ngawaler, Abroha al-Asr,
urusan antara kaula jeung anjeun hanya urusan seputar onta nu 50, onta aing digadag ku sia. Tapi ketika anjeun berurusan dengan Ka'bah, Ka'bah palainu kami cek Abdullah cek Abdul Muthalib, tapi Ka'bah mah milik Allah. Ketika anjeun rek berurusan jeung Ka'bah, maka mutlak anjeun bakal berhadapan jeung Allah Subhanahu. Abrohah ngahulang ho sugan Abdul Muthalib teh poporongos rek mempertahankeun Ka'bah padahal rek nyokot on. Dengan lenggang lengkung Abdul Muthalib pulang, Abrahah datang ke Ka'bah, cek Abrahah geus beres di riwayat Islam teh tamat tapi ka dia Ka'bah ku aing beak dihancurkeun. Dibawalah seluruh pasukan berkuda tadi yang jumlahnya tidak kurang daripada 60.000 dengan maksud dan tujuan akan menghancurkan Ka'bah. Begitu dongkap ke Ka'bah ya kuda dipecut. Dipecut ya. Naon teh? Gajah. Onta-onta we. Ibu jeung bapak ya gajah dipecut tuh biasana nyuruduk. Boro-boro karena Ka'bah bangunan alit, bangunan badak hancur. Begitu dipecut depak. Dipecut kedua kali hanya. Dipecut katilu kali mabur ta onta balik deui ka sona ayaman. Abrohah murka. Cek Abrohah berarti ya Ka'bah yang kudu dihancurkeun ku gajah. Tapi ya Ka'bah kudu dihancurkan ku aing ku sorangan. Begitu Abrahah al-Asram masuk ke wilayah Ka'bah dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah, maka disitulah datang keputusan Allah Subhanahu. Allah ngintun manuk nuku urang Sunda ieu manuk disebut manuk ababil. Padahal sanes ngaran ababil teh manuk nu berbondong-bondong jumlahnya ribuan manuk. Dibekali ku Allah amunisi. Amunisina batu hurung, mun ditimpukeun kana mastaka tembus ngaduruk polona, mun ditimpukeun kana badan tembus ngaduruk jantungna. Kira-kira lamun aya di dieu eta manuk dicengkuk, manuk naon ngaranna? Da manuk piit mah moal bisa diberi amunisi batu panas. Kejadian ini diadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Eta tepi kararepeh itu Gusti nu agung. Ibu, bapak, upami ayat-ayat Al-Qur'an di aos waler kulapan Allah dzikrun inda syar'i kullama katsura dzikru katsurul ajru. Allah teh zikir. Ketika sering dibaca maka insya Allah akan banyak pahala. Yuk kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah tidak melihat bagaimana balasan Tuhanmu terhadap tentara-tentara pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah tidak dibuktikan bahwa usaha mereka dalam rangka menghancurkan gajah semua hanya sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lalu Allah mengirim burung-burung yang berbondong-bondong, ribuan burung. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung itu melempari mereka dengan batu-batu panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka matilah mereka rontok seperti daun-daun yang berjatuhan dimakan ular. 60.000 pasukan bergajah pimpinan Abrahah mati sia-sia berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Matak di dunia mah ibu jeung bapak tong aya gagah-gagahan, nu gagah ke paehna ku manuk. Fir'aun ibu gagah jeung bapak kunaon paehna? Hah?
ku kodok abrohah kunaon paehna ku simet mata keueuh di dunia mah nu gagah kade urang dia bisi katipu jalmi gagah lain teu teurak ku bedog lain bisa ngapung ka luhur lain bisa ngamang di luhur cai sa Imam Sa'il Ad-Hudri lamun nyatakeun jelema gagah kusab bisa ngamang di luhur cai naon bedana jeung bungreug lamun jelema gagah kusab stigma bisa ngapung di luhur naon bedana jeung papatong jelema gagah tingali Imam Syafi'i ngandika idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma aw yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la taktaru bi hatta ta'lamu mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya urang cekuk mun ningali aya hiji jalma gagah luar biasa bisa tembus ka daratan bisa lempang di luhur cai bisa ngapung ngapak mega ngawang-ngawang kade wala taktaru ulah katipu fala tusaddiquhu ulah wa kangga benerkeun hatta ta'lamu sehingga anjeun kuninga kumaha mutabaahna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu jelas jelema gagah mah kudu salamat dunia salamat akhirat. Ketika orang salamat dunia salamat akhirat boro-boro seuneu dunia seuneu akhirat moal dekeun nyentuh ka jalma nu iman ka Allah iman ka Rasulullah. Bapak sok ngaos Quran, ibu sok ngaos Quran tara. Tadi sahur MC teu aya door press gara-gara naon ya kukuring aya rek dibere door press cek abah ustad pangeteskeun maca Qur'ana urang cengkuk siap ibu oke abdi dek ngaos Quran ku ibu jeung bapak teraskeun lamun nu tiasa neraskeun insyaallah ada door press nanti dari panitia siap lamun panitia beak duitna kusaha dipake muludan amplop kuring dibikeun siap ngan euzina ku aing dicokot heula siap bu intina ibu jeung bapak ngarah kengeng tarbiyah jeung syafaat Al-Qur'anul Karim siap ieu rada camplang jigana kudu nangtung ibu siap di tes baca Quran abah ka kuring tadi nyarios ustad tes kurang cekuk baca Quran siap nanti ada door press merek ya door press teh TV merekna Ahmad Politron urang lebak heula urang tokoh heula ya lebak heula entong poporongos ibu da kakaraka dia na oke muni kabina-bina ti kamanyun-manyun siap Pak sing tarik ieu ngahajak kuning di moragrak kitu ya Allah geuning seueur itu jalmi teh Gusti nu agung ti kasing sarelap kieu kakarak aing ceramah kieu baru keloba jelema ngagunung hanapeun ayakan setuju dihandap heula kukuring rek dites baca Quran nu dihandap ibu-ibu bapak-bapak nu aya di luhur teu kudu nyarita cukup jadi sahid keur bacaan bapak-bapak jeung ibu-ibu nu aya dihandap siap ketika kuring pangetes nu di luhur bapak-bapak tong pipilueun rungukeun urang luhur maca Quran kumaha siap yuk mulai Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur kalla saufa ta'lamun Alhamdulillah 100 buat ibu-ibu dan bapak-bapak nu aya di handap engke heula kali deh bu semangat sing tarik sorana pan ibu-ibu mah teu make sapeker meureun kuring mah tarik karunguna da make sapeker leras Bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa la ya'uddu ala ta'amil miskin Subhanallah geuning teu sangka urang cekuk teh palalinter ngaos kur nanti minta hadiahnya ke Pak Jul sama ibu sakali deh ibu Mista Maja
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud. Subhanallah. Kenapa kau siap ternyonyok HP wis ya? Oi. Kan dia beda ke tadi. Siapa? Urang handap tong pipiluan. Cukup jadi juri keur ngaos Qur'anna urang tong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Engke can beres. Fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim. Jika model kieu anak buah abah maca Quran. Tadi karena amplop meni hejo poporongnya. Sekali ini siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Bener pinter keneh urang Lebak tinimang nu cicing di lu. Ayo jeung urang Lebak nih semangat tuh nu di Lebak semangat, nu di luhur mah barelep. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy falyabudu rabb hadzal bait. Luar biasa. Kadenge teh urang handap dia. Kadenge teh palingan atuh cara ronge. Urang handap mah palalinter macakur, urang luhur mah teu pati beluleun macakur. Ibu-ibu penasaran sekali jeung teh sok mangga sia. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibu-ibu protes kasim kuring silisiku da kuring ge ningali sadayana panggung moron we aya di Lebak mah ayat-ayat ponok anu aing pararanya. Urang balikeun ibu. Tadi ibu belah dia nu panjang. Ibu-ibu dihandap nu pondok. Ayeuna ibu-ibu nu handap urang nu panjang, ibu-ibu nu Setuju? Yo, bener. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Maka
baru kesilisiku elemen malik ke orang nu panjang orang kompak we cina sodaqallahul azim. Jadi pantas munasabah mun urang lebak bisa sebab ayatna pen begitu diberi ayat panjang mah sarerea kompak sodaqallahul. Urang tokoh ame seimbang mebalan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna hari dibere babari tika monyong-monyong bibir. Jujur hari ini teh ibu-ibu teh resep nu pondok resep nu panjang. Ibu resep nu pondok resep nu panjang. Maca Quran saya sok salah sangka. Nu leuleus nu heuras. Ngaji. Goblok juga siapa? Goreng sangka baru langsung dur. Intinya yang pertama kita harus mengenal baginda Rasulullah. Kedua, bukan hanya sekedar mengenal, tetapi kita harus senantiasa mengingat kebesaran dan kemuliaan Rasulullah. Likulli ummati rasul, setiap umat pasti diutus oleh Allah seorang utusan. Tak mungkin ada umat tanpa seorang rasul. Tatkala di situ ada umat, pasti ada utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu. Hari Nabi tadi dilahirkan dinten Senin kapingna 12 sasihna sasih Rabiul. Ainu ngalahirkeun Nabi teh saha ibuna? Siti Airamana Said Abdullah. Anu sok ngalahirkeun ibu-ibu bapak-bapak. Kira aku aya bapak-bapak ngalahirkeun. Kuring dek naros ka ibu-ibu. Ari Nabi dilahirkeun ku Siti Aminah sabaraha sasih ibu? Salapan naon? Salapan sasih lain salapan tahun. Pertama Kanjeng Nabi dilahirkan dihamilkan ku ibuna Siti Aminah sasih Rajab. Beres Rajab ibuna Gusti eta ka bulan Islam tapi kata apa? Bu, beres Rajab teh naon Bu? Sa'ban rewah-rewah we. Beres Sa'ban Ramadan, beres Ramadan Syawal, beres Syawal Dzulqa'dah hapit-hapit we. Beres Dzulqa'dah Dzulhijjah, beres Dzulhijjah Muharram, beres Muharram Sopar, beres Sopar Rabiul Awal. Aya salapan sasih. Tapi ka model gitu ibu, umat Islam gaduh tahun Islam, tapi orang Islam teu apal kana tahun Islam. Sarua jeung ibu gaduh caroge, tapi teu apal ka caroge ibu, nu apalna ka caroge batur. Ya ibu-ibu cager teu? Apana gaduh istri ngan apaleuna ka istri batur, teu apaleun ka istri sorangan. Ieu lalaki belegug teu? Mun urang boga tahun Islam, tapi urang Islam teu apal, berarti urang teh cager teu? Berarti kuring yang ngaji di tengah-tengah jelema nu kurang. Na'udzubillahi min. Tong kudu make gedar cenah teh mong almenak. Sabodo teh almenak almunuk juga. Kemuliaan Nabi beda jeung urang Sukabumi, termasuk urang Cengkuk jeung urang Palungkura. Siti Aminah saat ngandung Nabi, sasi pertama di tepangan nyimpen ku Nabi Adam, sasi kedua ku Nabi Idris, sasi katilu ku Nabi Nuh, sasi kaopat ku Nabi Ibrahim, sasi kaopat ku Nabi Ismail, sasi kagenep ku Nabi Musa, sasi katujuh ku Nabi Daud, sasi kadalapan ku Nabi Sulaiman, sasi kasalapan ku Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Diunggal dina kita. Wa utiyat ummu fil manami faqila laha
innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'ti Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Allahumma salli. Balikan deh ibu Siti Aminah sasi kaiji di tepangan ku Nabi Adam, tapi terakhir para nabi nepangan sadayana. Seluruh nabi berpesan terhadap Aminah, wahai Aminah, titik berat tentang janin yang ada di dalam kandunganmu. Sebab ketika lahir, anak ini akan menjadi sinar dunia yang memancar terhadap seluruh jagat raya. Anak ini akan mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni akan menjadi penutup seluruh nabi dan para rasul. Ari ibu-ibu orang jengkung sok ngimpi naon mun ngahamilkeun? Bu. Ari urang cengkung mah teu beda jauh jeung dulurna urang parungkura. Upami hamil teh kahiji sok ngimpi dibere duit. Ibu-ibu tilu gepok ngimpi dibere duit tapi ka umpan impen deunna saking kumunga, diasupkeun ka imah teu cukup di imah, diasupkeun ka kamar teu cukup di kamar, diasupkeun kana lamari jepret dikunci. Kuncina kitu mani diesoskeun dibawa we ka mana-mana da puguh boga duit tilu gepok. Begitu hudang teh si horeng panyakit dina sirah rarieut. Leres. Kadang urang mah ngimpen teh ngimpen pipis. Leres umpan impen neangan jelema eueuh. Red ka kanan aya tukang ngarit, rek ka tuhu aya tukang macul. Teu jadi dek pipisna da puguh aya jalmi. Suk teh karumpun eueuh sasa bebas cer teh kieu. Begitu hudang padahal ngimpi ompol dina kasur ngabaraya. Laras. Kadang urang mah lamun hamil teh pamajikan samar kahayang, kadang samar kahayang teh pinah ka salaki. Laras. Ya mah moal nyaritakeun batur bapak-bapak jeung ibu-ibu simkuring kabeneran boga pamajikan, ieu kabeneran pamajikan teh awewe deui. Hamil salapan sasi ibu istri kuring hamil teu pernah kararaban kudu sejen kecuali cai. Di pasihan sangu borolo, pasihan bubuahan borolo. Tapi diraksa ku Allah Subhanahu wa taala salapan sasi tanpa kaeusian naon-naon kecuali cai, tapi dijaga ku Allah Subhanahu. Di ditungna masih kuring teh nyaah kanu jadi carok kanu jadi istri. Da puguh di jero hamilna teu ngadahar naon. Tapi ka kuring teh kaluar bahasa, neng gelis ke tahun hareuma bisa hamil kena anu nyiramna. Ai dan teh kadua hamil pamajikan ibu simkuring rarieu teu para lugu. Dipariksa ka dokter muntah, dipariksa di kakar wangi utah. Kumaha dor hasil penelitian simkuring teh panyangiton mah kronis. Dibawa ka itu ka dieu ka dokter ka rumah sakit mah kronis. Ari jam 12 simkuring teh sok ngawuruk kapungkur di SMA. Di payunan sakola teh ya tangka lobi-lobi, coba barudak pengalakeun lobi-lobi, begitu dihakan teh cager. Subhanallah geuning kuring teh nyiram. Ta eta jelema zaman kiwari make nyiram ge pinah kanu jadi salak. Kadang-kadang ge nyiram pinah ka budak. Teu buku-buku jam 12 ngarenghik budak ceurik teu beunang direpehan. Cek ignona bapana tanya tuh budak teh hayang naon, yang kasep kunaon make ceurik wayah kieu panitia jam 2. Gogoakan teh budak teu beunang direpehan, hayang naon maneh teh panitia jam 2 puting, hayang betis bapak. Nah jam 2 make hayang betis, ari bieu bapak jeung kumaha geuning seuha, sabaru keur betis. Padahal indung bapana keur galungan. Kumatak sing ade ibu jeung bapak bisa rek galungan jeung bapana, sing tarapti bisi budak neuleuh keneh. Begitu ngagoler budak persiapan jeung ibu-ibu rek galungan ibu-ibu jeung bapak-bapak usap beungeut kitu tah. Lamun diusap stibra cabut bukna bisi penasaran keneh jebrod dicabut, lamun ngorejat berarti can tibra. Da lamun geus tibra mah moal karasaeun dicabut buuk. Tah lamun geus kitu rek perang jeung indungna heuh bae kadinya darder dor nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Istri-istrimu adalah sawah ladangmu, cangkullah istri-istrimu sesuka hatimu. Heuh bae
rek ditangkarakeun, rek ditangkumkeun, rek ditangtungkeun, rek ditongkeun sia we. Begitu hudak teh isuk salakina bungah beri asum teh ka kamar WC nyanyi. Tadi malam enak sekali. Tuturkan ku pamajikan dan ngerasa bunga, cek pamajikan celekuk pamajikan nyanyi. Nanti malam sekali lagi. Sabaru budak can molor, celekuk teh budak teh malam. Lila lila hulu aing jadi botak. Gus titik anggap kaset Pak Kusut. Tiga, kenapa kita senantiasa memperingati Maulid Nabi? Supaya nular kemuliaan dan ketinggian akhlak baginda Nabi kepada kita selaku umatnya. Allah menggarisbawahi di dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini Allah yang berbicara, termaktub dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berbudi pekerti luhur. Bukan Nabi, bukan Rasul yang berbicara, Allah, termaktub dalam Al-Quran, wahai Muhammad engkau berbudi pekerti luhur. Lalu kemudian digarisbawahi di dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu sekalian seorang rasul dari kaummu sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, beban Nabi. Harisun alaikum bil mu'minin, Nabi sangat menginginkan agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raufur rahim, dan akhlak Nabi penuh kasih sayang dan selimut kelembutan. Di dalam ayat ini ada tiga yang harus digarisbawahi tentang akhlak dan perilaku Nabi. Pertama, azizun alaihi ma anittum, berat beban perjuangan Nabi. Nabi dalam rangka mensiarkan Islam, Nabi dalam rangka menyebarkan kalimah tauhid, disia-sia, dicaci maki, dihina-hina, dilempari kotoran-kotoran onta, disambit oleh kerikil-kerikil tajam sampai Nabi banjir darah. Itulah Nabi dalam rangka menyebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Orang cengkuk ke saya can, di saat nyebarkan kalimah la ilaha illallah tapi ditimpungan putai onta. Sugan gara-gara ngayakeun muludan dicengkuk tapi ditimpungan putai onta aya encan. Encan da onta lagi eueuh dicengkuk. Utbah bin Abi Mu'id saking benci terhadap Nabi, jikalau Nabi lewat lalu kami bertemu dengan Nabi akan kucekik Nabi sampai mati. Abu Jahal mengancam Nabi, dan ancaman ini serius disampaikan pada sang paman mulia Abi Thalib. Wahai paman mulia Abi Thalib, hentikan dakwah Muhammad. Kumaha Nabi ngajawabna ibu jeung bapak? Nabi adalah seorang patriotis, Nabi adalah seorang pejuang besar, Nabi bukan orang pengecut. Ketika Nabi ditantang, Nabi diancam akan dibunuh, Nabi menjawab dengan tegas, la wada'us samsa biyamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yudhhiruhu Allahu au ahlika fihi ma taraktu. Artos ibu naon? Nabi ngalawer atas ancaman orang-orang kafir. Andai saja mereka menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk berhenti berdakwah, niscaya aku tidak akan pernah berhenti berdakwah sebelum aku sukses dalam dakwah tersebut, atau satu ketika aku tewas terbunuh dalam dakwah. Kira-kira mau balik gitu ayeuna aya moal? Pak, mau balik gitu kira-kira ayeuna aya moal? Moal. Nabi mah sumpah di hadapan Allah satungtung can sukses dakwah moal wa keureun.
atau satu ketika tewas dalam dakwah, itulah Nabi. Hari mau balik ayeuna nama apa dionang ti jauh-jauh datang ke dia ke Cengkuk kuliah 5 juta. Balik ke dia di teang deui nyerepet datang di kuliah 500.000 datang ke dia di Cirian orang Cengkuk. Ubalik iraha teh. Ubalik ayeuna. Jauh tata perilakunya dengan baginda Nabi kita Muhammad. Dua, harisun alaikum bil mu'minin. Nabi bersikeras menginginkan agar kita selaku umatnya beriman kepada Allah Subhanahu. Tiga, raufur rahim. Perilaku Nabi penuh kasih sayang dan selimut kelembutan. Ibu dan bapak, akhlak Nabi begitu luar biasa, ditata dari mulai terkecil sampai terbesar, dari mulai hubungan berkeluarga sampai berhubungan negara. Bu, ibu dan bapak, ketika Nabi duduk di tengah kaum-kaum yang mulia, ketika Nabi duduk di tengah tokoh-tokoh besar, katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sibya dzabi muhtatani. Ibu dan bapak, kalau Nabi duduk di tengah-tengah orang besar, di tengah-tengah orang yang berdarah biru, katfahu qad alata, dua pundak Nabi meninggi, itu mendasarkan bahwa Nabi adalah manusia yang penuh dibawanya kalaupun Nabi dihadapkan dengan orang-orang besar. Lalu akhlak Nabi di keluarga begitu murah luar biasa ibu. Kanjeng Nabi gaduh garwa Siti Khadijah. Sepanjang usia teu pernah ibu manggil ngaran. Lain pedah garwa Nabi Siti Khadijah tapi kamanggil Nabi gogorokan ijah sia ka dieu. Henteu. Nah kumaha ibu Nabi upami manggil ka Siti Khadijah? Cukup dengan sebutan ya ummal mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Indah dah bu. Kebenaran di dita nu hadir pemajikan RT begitu isuk teh hudang subuh hararese dihudangkeun ya Bu RT. Oh lah gitu. Siti Khadijah pupus Nabi nikah ka Siti Aisyah sepanjang hidup teu pernah manggil Nabi sah sia ka dieu teu pernah. Dan cukup Nabi mah di mana manggil ka Siti Aisyah ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. Indah tuh bu. Ibu-ibu sok dipanggil gitu ku salaki. Tara engke uih ti dieu mun ibu tara dipanggil ku salaki kitu cekal sarceuli salaki ibu dua anak angkatkeun ka luhur. Cek salakina, nah saya balik aja teh meunang gigiwing ceuri ai. Ai sakali-kali panggil ku sia ya Humairah, salakina teh ngartieun naon ya Humairah? Ya Humairah teh wahai istri yang cantik kemerah-merahan, ari sia bari molotot teh. Aisyah mah puguh geulis dipanggil kitu ku si pun Nabi, Aisyah beungeut menyon kitu ku aing mah hayang dipanggil ya Humairah. Saha ta Pak? Urang. Tebih sareng Kanjeng Nabi. Tebih. Bapana sok panggil tara ka istri kitu. Sok kawitan teh ayeuna mah rek hideung, rek beureum, rek koneng, rek menyon, pamajikan urang. Wajib dipikanyah ku saha? Ku urang salakina, lamun lain salakina mikanya, saha nu rek mikanya? Bu, bapak, lamun bapak kurang kanyah ka salaki terus salaki pamajikan direbut batu ulah nyalahkeun batu. Saha nu salah? Laki. Bapaknya ka pamajikan teu? Nyaah teu? Nyaah naon? Ibu, setelah risalah Nabi diturunkan lalu dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu adalah kaum yang mulia. Kenapa demikian? Sebelum Nabi diutus, ibu-ibu teh kaum yang murah, kaum yang hina. Kenapa murah dan hina? Di pasar Ukaj, ibu-ibu teh dijualan di beungetan kos pote. Hiji lalaki pamajikan anu 10, anu 15. Itu sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu. Beres dipakai tengenah piceun jual di pasar Ukaj, itulah dulu. Tetapi ketika Nabi diutus, disitulah mulai diangkat harkat derajatnya ibu-ibu di hadapan Allah Subhanahu. Nabi mengeluarkan statement al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki kaum ibu. Pak, ayat hadis, surga ada di bawah telapak kaki kaum bapak. Ayat teu aya nu aya surga ada di bawah telapak kaki kaum ibu. Ngan kadewe ibu jeung bapak ya hadis kadengeun ku budak bengal. Begitu balik ke dia noong kalau ditanya ku indungna naon jang kasep kenyangan surga mah
kebenaran begitu nengak teh inungna teu make calana cek anakna ari eta naon emak pansiakeun neangan surga di sisi teh nyaho ieu surga bapak sia ibu teh boga opat kaistimewaan teu aya di lalaki jelaskeun toh ibu-ibu sadayana ku Allah diutus tepi ka derajatna diangkat berkat risalah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi, maka orang yang paling pantas banyak bersyukur terhadap diutusnya Nabi adalah ibu. Ada 4 keistimewaan yang Allah kasih kepada ibu-ibu tapi teu pernah dibikin ka bapak-bapak. Hiji sabab ibu-ibu sok head. Benar? Naon ari head teh? Menstruasi. Bapak-bapak sok head tara? Tara paling mencret siapa? Hadis Nabi nandeskeun ibu jeung bapak ayyuma imra'atin hadat illa kana haiduha kapparatan lima madha min dunubiha. Teu aya seorang istri nu haid nu menstruasi kecuali eta menna istri bakal diganti ku Allah 10 kebaikan 10 keburukan dihapus. Untung ibu-ibu hoyong keberuntungan ditamih 10 derajat ku Allah hoyong dihapus 10 keburukan hoyong sing loba head kadinya can ngejar masih head we hayo. Kedua keistimewaan ibu-ibu nu ku Allah teu pernah dibasikeun ka bapak-bapak sabab ibu-ibu sok hamil. Laras bapak-bapak urang cekuk aya nu hamil tara sugad aya bapak-bapak urang dia awakna sakintal liar ka Pelabuhan Ratu begitu ka Pelabuhan Ratu dongkap ditaruh bapak nuju hamil meureun nyabok mah da hamil mah anugerah nu ku Allah dipasikeun ka ibu tanpa dipasihkan ke bapak 10 kebaikan Allah nyatat 10 keburukan Allah ngapus kusabab hoyong ibu-ibu dicatat kebaikanana hoyong dipasihan pahala nu teu aya besarna pahala kecuali surga Allah pikeun nu hamil sing minang hamil hayo hese nyeun budak. 3 keistimewaan nu Allah dipasihkan ka ibu-ibu sabab ibu-ibu sok wiladah. Naon ibu wiladah? Ngajuru. Bapak-bapak sok ngajuru tara nu aya bapak-bapak mah gegeran mun pamajikan ka heujeun bapak-bapak milu ka heujeun ditanya ku indung burang kumaha Kang geus beres ngaheujeunna atos belah tukang ari pamajikanna mah heujeun kola belah hareup salakina mah belah tuh ibu luar biasa pahala pikeun nu ngahamilkeun teu aya pahala nu paling besar pikeun nu ngahamilkeun nu ngawiladahkeun nu ngajulukeun keur ibu-ibu kecuali balasanna surga Allah subhanahu hoyong balasan surga ti Allah sing mineng ngalahirkeun. 4 keistimewaan nu ku Allah dipasikeun ka ibu-ibu tanpa dipasikeun ka bapak-bapak sabab ibu-ibu sok rodoah. Naon rodoah teh? Nyusuan. Bapak-bapak sok nyusuan tara paling siapa milu ngabonceng nyusu di simkuring aya bangsat opatan rek asup ka hiji bangsa ka hiji imah ceuk nu tiluan intip heula ku sorangan sabab cilaka mun aya jelema kumaha mun kanyahoan urang bangsa begitu rete diintip ku sorangan astagfirullahaladzim ari kitu kumaha aya orok nyusu kumisna sagede cuamon nu sorangan ngintip balik ka tiluan tong jadi ngabangsa kunaon make tong jadi aya orok nyusu atuh kana aya orokna beda kumaha beda kumisna sagede suamon bayangkeun ieu nu nyusu orok kumaha lamun hudang bapana kumisna sagede naon nu mata kun ibu-ibu jeung bapak-bapak boga imah mung kaasupan bangsat sing mineng mere nyusu ka bapana budak lumayan hitung-hitung untuk menghilangkan sedikit keamanan lingkungan. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, kenapa kita maulid Nabi? Pertama, untuk mengenal baginda Nabi Muhammad. Kedua, bukan hanya sekedar mengenal, tetapi kita harus selalu mengingat nama Nabi supaya nama kita pun nanti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang jalma anu cinta ka Nabi, cinta ka Allah Subhanahu. Ketiga, supaya kita meneladani kemuliaan serta kebesaran akhlak baginda Nabi besar Muhammad, di mana Allah berbicara, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidak aku utus seorang rasul kecuali hanya untuk ditaati perintahnya seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin anu mulia, rupina uraya teu simkuring sakeun cekap, mugi-mugi aya manfaatna khusus kanggo urang cengkuk.
manawi tina ieu urean simkuring seueur lepatna semata-mata lahir tina kabodohan simkuring, manawi aya reresna semata-mata lahir tina taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sing manfaat khusus kaya simkuring umum ka urang jengkuk. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka pamirsa anu parantos masihan wejangan atanapi ceramah anu kalintang ka hartosna ku urang sadayana. Atuh mugi pabelit upami tos teu acan dibagikeun mah jomet ngoloa kaberesan. Atuh kacibuh buru-buru pandriweuh. Mudah-mudahan ke pamirsa dina ieu acara sing aya taufik sareng hidayahna kanggo urang anu ngupingkeun khususna kanggo anu maoskeun. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan tur aman. Hatur nuhun ka sagenep panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos sami-sami ngarojong kana ieu acara. Urang akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mah.